mun budak teh bisa ngaji nu pertama kali dikerbekkeun kana raka indung jeung bapana. Nah itu so karena ibu boleh pinter anak bahasa Inggris, anak pinter di sekolah rek S1, S2, S3, tapi ibu kudu mikir terakhir budakna ibu ngaji iraha. Iraha ibu ngajar ngaji ka budak, iraha ibu mamatahan Iqra ka budak, terakhir ibu mamatahan Quran ka budak iraha. Dan tugas nu mamatahan budak mah lain ustad tapi kolotna sebetulna mah kusabab kolotna teu bararisa ngaji jadi nyerenkeun ka ustad kitu. Mata urang teh kudu nyaah ka ustad teh kitu supaya ngaleburkeun kana dosa urang eta sebetulna mah. Terus kitu pangarsa wajib gitu ngaji teh kan tenan ibu. Ayo sinangara ngaji. Ulah pahili eta teh. Daerah mah zaman kiwade atuh ngaji teh kana ka badan SD we, SMP SMA mah hese da beak sakolana. Waktuna ku sakola. Datang ka imah capek. Datang ka imah aya tugas. Urang teh sadar keur dijajah urang teh. Mata cara nyolekeun budak lamun ibu jeung bapak geus teu bisa ngurus budak payahna pasantrenkeun. Ka mana cenah pasantren ulah kanu jauh heula kanu deukeut heula. Nu penting meneangan pasantren teh lain ditingali bangunanana lain. Lain ditingali fasilitasna lain gitu. Nu pertama kali nu kudu ku urang ditingali kana pasantren teh guruna. Tean tingali guruna hadi teh ngajina ka mana? Sanadna ti mana? Keun budak teh pasantren sina diajar ripuh, sina diajar hese. Lamun budak diteletikan geus diajar ripuh, geus gede moal kumaha aing. Insya